Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Latifatul Nikmah di kelas 10 MIPA 4. Abdi bade majakan sajak anu judulna Peuting Nuzulul Quran karya FTNS. Peuting Nuzulul Quran. Na trotoar milang lengkah netep bentang. Saanggeus beueus ku hujan dua rintakan. Hawar-hawar sora adan belah wetan. Awor jeung klakson angkot, motor jeung sedan. Indung peuting nu ngalimpudan bulan, lir sweater nu meuleun awak maranehna sisi jalan. Atawa pelekat anu marengan nganti karidoan. Kauntungan ti pangeran bareng jeung nu dipihareup ku galandangan, bareng jeung nu hareupan nu tingrariung sisi jalan. Peuting nu dianti pinuh ka asih, awor jeung rumahu ngemu ka perih. Na trotoar batin ceurik elah-euli.